Bismillahirrahmanirrahim. Padepokan parukoyan ngajadikeun kula jeung dulur-dulur kula jadi jalma nu manfaat bikin agama bangsa atut nagara. Oh. Kaguan kalayan nyata terjun tontonan nu jadi wadah budaya kersalira baraya sanusantara sinaraka baraya mancanegara mangga sidang sidendang di paruku hasil alam jaipongan tiga pasukan seniman dan budayawan kauyunan babarengan di parukuyan dieu di dieu padepokan parukuyan tempat ngariksa seni budaya tradisi Sunda wujud nyata ajen pariwisata. Kaguan kalayan nyata terjun tontonan nu jadi wadah budaya kersalira baraya sanusantara sinareka baraya mancanegara mangga sidang sidendang di paruku tempat bidang seniman sanusantara silat tebus makalang ternaruh hasil alam dapat tilu jaipongan tiga pasundan seniman dan budayawan dapat cukup kauyunan dapat kawin babarengan di parukuyan di dieu padepokan parukuyan tempat ngariksa seni budaya nu nanjeurkeun tradisi Sunda wujud nyata ajen pariwisata. Lagu Padepokan Parukuyan. Hatur nuhun Abah.
Dadah cantik jina kami ya pantai antai mana geni awi temen awi gogong gawin pagi arula ketebak wangi nabaga sadar
simkuring akil di grup hanjuang handelem sieum pangkeun kasadayana kangge acara sih reus gitu Kang nya komite tetap ngayakeun kagiatan tina ayana kesenian kasundaan terus mangrupi sanes tina kesenian di luar oge aya gitu. Terus nya pamieu langkung nanjeur lah kegiatan terus berjalan tiap mingguan aya gitu ya tetap solid we ka payuna mah upami kangge kadepokan Parukuyan mugia ka payuna tetap solid terus ngayakeun tina ngamumule budaya kasundaan khususna atau umumna kebudayaan di Nusantara mugia terus biasa dipintonkeun biasa dimumule sareng ka Abah Yon panginten mugia langkung nanjeur padepokanana sareng reng-renganana acara yeuh ngawitan ngaturkeun sampurasun kasadayana ti reng-rengan Parukuyan padepokan Parukuyan anu di asuh ku Apih Ion mudah-mudahan Apih Ionna sing aya ginanjar kawilujengan mereka dieu kumargi abdi makna jiwana jiwa seni janten sesah dihilapkeun aya pertunjukan nanaon ge budaya Sunda ku emak dijujug. Alhamdulillah katingalna janten generasi penerus nonoman teh janten tiasa ditanjirkeun deui sudah langkung ditanjirkeun deui utamina mah kade kangge grup Wajalak kanggo padepokan mudah-mudahan Apih Ionna sareng reng-rengana sing ginanjar kawilujengan sing aya nanjeur satrasna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun simkuring wasta Wajalak kaleresan panginditan tanapi kokocoran simkuring di Paguron Pusaka Mandiri Siliwangi anu dipimpin aganapi di sesepuhan ku almarhum Abah Cep Erom anu lokasina di Pagarsih Mangkeren Pasar Ulka. Alhamdulillah pribados di dia panten kenging pancen di sepuh kanggo ngarekepan di jero tur ngalebaran keluar dina wujud silaturahmi ku media tuntunan sinareng tontonan. Pak bisa diceritakan tentang sejarah tempat ini Mawi Watrang. Kami sejarah tempat ieu uak kirang paos mung nu saterang uak. Tempat ieu mangrupi hiji wadah anu biasa ngawadahan sadaya budayawan atanapi seniman sanes ukur nu jadi sanes ukur pemain jadi tapi bikin regenerasi anu micinta karena budaya sareng wawaris tatali karuhun saya tempat namanya kia painten aya paripaos sebaik-baiknya manusia yang bisa berbagi manfaat dan kebaikan terhadap sesama. Jadi apa yang bisa kita berikan bukan apa yang bisa kita dapatkan. Yang lemah cai mah saya kalaresan lemah cai ki Sunda bukan hanya lisan, lain ukur omongan, lain ukur ketikan, tapi hirup urang mah di alam tindakan. Jadi ku tindakan nu nyata kemampuan diri naon bisa ku urang dibikeun yang lemah cai kuburan bali sorangan tujuan anu pasti ngalestarikeun wawaris tatali karuhun salaku sewu ciri Siliwangi seket seler pajajaran maka dituna warumajak bikin regenerasi supaya bisa neruskeun lengkah tur cita-cita kolot-kolot urang salerea eta pinten sawiyosa nya pamugi dinten ieu atanapi acara anu sok ditayangkeun di lakonan di Padepokan Parukuyan biasa janten motivasi
penyemangat supaya regenerasi sinareng sesepuh nonoman karena dulur-dulur sanusantara lain ukur sa Tatar Sunda biasa berbagi penyatuan pemikiran, penyatuan pangemut kumaha carana sangkan budaya sinareng nutos diwariskeun ku kolot urang tiasa berjalan tiasa ku urang diwariskeun ka regenerasi salajengna. Jadi jatika silih ku junti teh ulah ukur dibahas kulisan panginten. Tapi urang jawab ku hasil karya anu mangfaat kanggo generasi urang salajengna eta panginten. Panginten di dieu boga gaduh harapan. Gaduh harapan ka payuna supaya biasa nampilkeun lain ukur anu aya tapi ayana karya anu nyeni anu nyata anu bisa dibangun ku generasi ayeuna terus bisa dipintonkeun lain ukur di parukuyan tapi tiasa dipintonkeun ka segenap daerah maintennya. Terus kieu aya hiji deui anu Priyogi Cumarios teh tetap pertahankan bakti sosial, pengobatan gratis, sanes ukur tontonan tampilan, tapi hal lain anu manfaat kanggo sasama eta mainten, eta pertahankeun mahal-mahal aja.